abdi bade naros. Iya bapak-bapak tinggal ibu. Ayeuna kompak pengajian Rajaban. Para pemuda nu hadir di dia loba. Nu tara biasa ngaji ikut pengajian. Dur waktu subuh, apakah di masjid di musola bakal kompak ieu nu berjamaah bapak-bapak? Oh, sing kompak aja aya moal. Tuh Kang moal. Balaga ku dunia jeung ku harta ku tanaga wahai para pemuda. Ari manggul barbel besi mengangkat meni mampuh. Nah ari kamasinan ukur ngalengkahkeun sampean dua ngepatkeun pandangan dua bari ngucapkeun Allahu Akbar. Takbir lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua loba keneh nu teu mampuh. Cek ibu teh da salaki abdi mah da leuleus bere vitamin. Salaki abdi mah titah ka masjid teh sok kalah loyo tah ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam ece manya nu pae digolerkeun we di masjid. Ibu punten ieu nu pali dia ibu sok aya hoream kana salat. Oh sok jujur panghoreamna salat naon? Isya bener jeung salat ditambah salat lo tambah deui ku salat tuluy jeung salat lain kabeh 5 cacak nu 5 nu parduna geus hoream komo nu sejen nu sunatna mata geuning aki-aki teu oleh we gegerawan eling umat teu eling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunuh duka nungtut sarare nu ngajawab salam sorana rada eueuhan. Siap ibu sakali deui? Ulah fokus kana HP sabab ayeuna mah ari HP elit ari ngaji sulit. Betul? Ari ilmu TikTok banyak yang hafal, ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Mata ayeuna mah sok tibalik zaman baheula jeung zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah TikTok teh dijogedan. Zaman kapungkur mah ibu TikTok teh di lebuan. Otik-otok. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibuna sok sanajan palih dieu rada jauh suara aya. Bapak-bapak nu beulah dieu jalmana loba tapi sorana teuing ka mana. Ieu teh duka maraot, duka hariru. Mata kunaon ibu rame na dina acara bagaimanapun keadaan suasana acara eueuh deui nu ngaramekeun lain lalaki tapi awe. Sok kompak nu sok angkat kana pangajian lolobana awewe nu sok garaneng nu sok rariweuh nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu epes meer babari leweh nu sok nganyuk tara bebeja matak dina naraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah. Ieu caritana keur Isra Mi'raj Nabi tapi karo celak ieu si Ibi kana naraka alhamdulillah naudzubillahi min dzalik. Sakali deui ibu abdi bade maca salam bade diwaler cak bade tarik bade kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawaler salamna ridho sadar teu kapaksa. Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam mudah-mudahan laleungit kasusah. Muncit hayam di imah Mang Dilan nu ngajawab salam mudah-mudahan engal lunas cicilan.
sabab ieu ibu-ibu kaciri ngajina ngalamun ngahuleng jigana pabelit jeung mikiran Mang Aang. Lain Aang haji tapi Aang suran. Matak yakin kategori nu hadir ngaji ayeuna dua rupa, aya nu keur jatuh cinta ngan ibu-ibu lolobana keur jatuh tempo. Aya nu gaduh hutang. Hati-hati keur ibu-ibu nu gaduh sametan, gaduh sangkutan, gaduh hutang, pasti di jalan papangi jeung nunanya ece. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bantu ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Beh ditu mah alim cenah. Al ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana bacakeun kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Sabada peringatan Isra Mi'raj Nabi, akidah sing semakin kuat, makrifat sing semakin akurat. Sabab ibu di alam dunia mualami pasti satu saat akan mengalami yang namanya wafat. Ketika ibu ayeuna nuju sakarat, komo keur ngaji, bari ngalepaskeun nyawa, lak-lakan ku Allah dicabut nyawa ngalangkungan malaikat Israel nu nyabutna, bari macakeun kalimah la ilaha illallah, ngalepaskeun nyawa ibu macakeun kalimah la ilaha illallah. Insyaallah ibu jeung bapak maut keadaan husnul khotimah. Tong wa ka amin da sakaratna ge encan. Insya tanpa terkecuali ibu-ibu nu keur nyepeng HP silahkan ku abi rek didoakeun mudah-mudahan sing aya kuotaan. Tapi awas ibu, jangan luntur kita kuatnya keimanan. Sama-sama jeung bapak-bapak punten bapak-bapak pami harirup manganyarora. Ami puguh katingalina meureun bapak upami nyora mah hirup. Atuh cenah moal nyora mending maot we sakali. Mumpung ayeuna keur maca kalimah la ilaha illallah. Yuk sadayana la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la ilaha illallah. Sok ceisah ceesih ngiringan ha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu na jempek rehe mangga bapak-bapak. La ilaha illallah. Luar biasa. Asli ieu mah Bu sora asarek nganterkeun nu maot ka makam geuning. La Allah Muhammad matak merinding bulu punuk. Yuk semua la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. La sok aa geura tepakan la ilaha
illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cari cing wae atuh. Kalang ngaharulang kieu teh ieu grup hadrot teh juga kurang vitamin ce. Sok kurang dicek. Yuk ibu. La ilaha sok tepat. Ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur sakali deui Allah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sok bagikeun Kang berkatna. Ibu-ibu mah luar biasa sudah bahagia karena tos kenging keresek nu bodas rupana. Jadi ngaosna ibu mah alhamdulillah tekedah lami singkat padat melekat tehilap uih nyandak ilmu anu manfaat berkat. Peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi diperingati di pusti-pusti ku urang desa Tanjung dina ieu wengi alhamdulillah abdi dipayunan ku ibu-ibu bapak-bapak sadaya kadang wargi urang Tanjung ngan ieu dina meja aya cai menikat 4 rupi aya larutan aya li mineral aya 7 kurma bahkan aya susu ngan hanjakal teu aya cai kopi ngan anu matak ngaregregan kana ati abdi dina ieu peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi dipayun aya para ulama sareng para kiai aya pamuda sinareng pamudi bahkan pemain inti dina ngaji teu birek deui iwalti aki-aki jeung nini mugi-mugi ku ngalangkungan ieu peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi anu tadi diawali ku asan ayat suci sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kirang kompak amina ya robbal. Peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi anu mulya diperingati dijadikeun hiji agenda dina tiap tahunna kalebat ku jalma-jalma urang kecamatan sada nanya dina wengi ayeuna dihadiran ku rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga diantara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak bantuan nyora aya para pamudi sareng para pemuda aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de ngan pasti nak nu calik di bawah tenda bahkan anu di madrasah aya duda jengran aya duda nu mana yakin tujuan urang sadaya sarua maksad ti bumi angkat kana pangaosan ayeuna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina kanan ku jalan peringatan Isra Mi'raj Nabi nu mulia hirup ibu jeung bapak sing janten jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga di akhirat jaradi ahli surga amin. Ya Rabbal amin. Ibu aya pami di palihan kampung naon ieu teh Cukang Uncal pangaosan ibu pami wengi sok dugikeun ka tabu sabaraha jam 2 kantos aya mau balik nu dionang ka dieu ceramah dugikeun ka jam 2 dugikeun ka jam 3 tos sabaraha ustad anu maot di lokasi ieu ayeuna lamun ibu tos aya cenah ustad dugikeun ka jam 3 lamun abdi ngajak ngaji ka ibu tepikeun ka subuh siap tah gitu ibu berarti ibu-ibu di dieu mah diajak ngaji tepikeun ka subuh siap nu kieu ciri ibu-ibu nu resep ngawadul oh daramang ibu garadu artos henteu nu calikna bari nyang hunyar aya nging dirobah cicing
naros ieu mah nu sila aya, nu emok, nu nyeri cangkeng, nu nyeri tuur, paingan calik nanyang hunyar. Si horeng eta teh nyeri lain cangkel ceu teh. Bapak-bapak jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Ngaos ibu waktu ayeuna tos jam 11:30. Abdi moal lami-lami da di lami-lami ge tara diarapalkeun ieu. Uhun, mang menikat ngicep-ngicep ningali abdi. Aduh Gusti. Beh nama digigireun aya nu naksir ceu aduh. Halo, teu sadar. Sugan teh eueuh nu olohok. Mang olohok wae bogoh. Cicing mang tong heret ka ditu engke kaca bisi pup. Sok ka dieu deui ka payun. Daripada itu sok geura moto ti sisi bisi penyon mending ka dieu yeuh. Allahu Akbar. Ai di kampung Cukang Uncal kararieu nya cenah. Mohon sok aya ibu di Cukang Uncal pengawasan selian Rajaban rutinan aya? Solawatan sok aya? Yasinan, tahlilan di Cukang Uncal punten ibu mun aya nu maraot sok tarahlil. Oh nya. Nya atuh mah nya nu maraot tarahlil. Da ieu mah grup normal mun itu grup aredan ece. Ada grup itu mah aliran sesat ece. Hanya nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud cenah. Oh Kang. Jeung abdi mah ngaos teh pula entong husu-husu lah nya. Tak kitu kapan urang teh kudu daek hahahihi. Kudu daek seuri atuh peperieun di mah urang teh loba hulang-hulang. Ari keur ngaji mah kudu api-api urang teh bahagia sok. Da api-api bahagia mah bisa cemun api-api langsing hese. Sok ibu tak itu tertawa lepas. Keur ngaji mah teu kudu loba pikiran, kudu api-api senang, api-api bahagia. Nu gaduh masalah lopohkeun, nu gaduh kabingung kasusah hilapkeun. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Astagfirullahaladzim. Mang. Ya Ece, jangan suka melihat orang dalam tampilan. Teuing cakaluh muliakeun si Mang ieu. Daripada si eta. Oh, kena boga HP. Aduh, meni mahal merekna Oppo, Nokia. Mending kena Nokia, aduh. Aduh. Iya, beuteung iya nu mulia cak Allah mah. Mata kari ngabeda-bedakeun pergaulan teh eueuh ulah sok ningali dina tampilan da ngabedakeun ayeuna jalmi di hadapan Allah ku iman sareng ketakwaan. Bu, teraskeun. Oh. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci. Nu mana ieu MC-na? Oh, mohon. Iya sudah. Di dieu mah jalmi aya nu hadir teh nya juri gaya. Ari jul jalmi mah kieu ngariung dinu caraang juri mah dinu. Tinggal rere tuh baladu. Itu cicing dinu poek berarti eta teh ngaranna nyumput. Manya jurig udud. Ada jurig batraud. Para alim ulama, para jengan, para kiai, wabil khusus sesepuh madrasah Raudatul Atfal. Kersana Kang Haji Uli Baihaqi. Leres Ibu? Ah? Mohon amin si enggal ka Mekah. Pan mencit hayam di imah Ceiroh. Nu ngajawab salam kaliwat tadi didoakeun si enggal umroh. Teu cukup ku amin Ibu umroh teh da kudu daftar. Oh ari amin tarik daftar encan. Sok haroyong ka Mekah. Syarat ka Mekah teh Ibu butuh dukungan ti salaki. Kersana kesepuhan Kyai Haji Uli Baihaqi selaku sesepuh Madrasah Raudatul Atfal. Dipayun seueur guru-guru kita tercinta.
Katawis ari para kiai para ulama mah ibu terpancar aura cahayana. Beda jeung RT. Oh aya Pak RT. Wah, ketingali Pak RT wakil. Aduh, hapunten jigana Pak RT teh keriweuh mikiran warga ieu. Matak ibu hirup RT mah eueuh kamakmuran. Sabab ari RT teu jauh tina ngaran singkatan RT ripuh teu puguh. Aduh, RW ripuh wae. Matak sing hoyong ibu gaduh putra jadi santri jadi ustad tingali Pak Ustad. Aduh gara rinding gara raya ari ustad pada ustad usaha tara anak deres aja. Makana lamun ibu gaduh anak parawan gaduh gadis tuh tah ka grup hadro bikin daya teh grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat aja. Dambaan orang tua sing hoyong gaduh minantu santri. Ari minantu santri mah ibu barokah mual hese ku santri mah ajaran sok ibu boga minantu santri metoha koret di rukiah. Pamajikan goreng adat di adanan. Tapi abdi mah sangat tidak setuju punten Pak. Lamun pamajikan bapak goreng adat ulah di adanan ulah di rukiah da moal mempan pamajikan komo di paruman. Alapatan lampu wae. Pamajikan goreng adat bapak tong di rukiah mun bade di rupiah. Aduh si itu keprok. Berarti itu teh korban. Oh tak iya para tersangkana iya. Aduh terciduk kena atuh da buka duit dibelikan we kana udud atuh. Yuk abdi mah lain ulah nyarek udud jang. Hei para pemuda, hei bapak-bapak, da boro-boro nu ngora tuh pak kiai ge resep atuh ngarokok. Ngan pedak meureun beda ududna budak ngora jeung ududna kiai. Mata punten ka panitia lamun rek mere udud ka kiai ulah sembarangan sok dihadisan. Pan kieu cek kiai mah inna min sa'adati rajul kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud li anna ududahu saestuna ududna kiai la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako. Naon kiai ngarokona walakinal magnumat. Jadi rokona kiai mana onjang magnum kunaon kiai tara ngarokok bako jeung jarum li annahuma yarisani matak ngawaris al batuka kana batuk wa atlal halqi jeung kana atel tikoro. Kan bae ibu ngacaprak oge lah da abdi mah teu rugi asli abdi mah ngacaprak balik mah tetep ku panitia bakal dibarokahan besoknya nyahuanan dibayar. Aduh Allahumma sholli wa sallim barik. Bapak kepala desa aya teu aya nuju teu damang bun sok urang doakeun mun bapak damang udah mah kurang doakan Pak Kuwu mudah-mudahan enggak disehatkan deui ku Allah. Jamaah sadayanan nu hadir bili aya nu keur teu daramang keur teu sarehat waktos ayeuna ibu maksakeun angkat ngaos ka dieu mudah-mudahan panyawat ibu digentos deui ku Allah ku sehat sapertos bihara-bihari deui. Uih ti dieu ibu sing diangkat deui panyawat digentos ku sehat. Yuk urang ngadoakeun ka Pak Kuwu sadayana nu teu daramang nu kirang sarehat urang maoskeun sholawat sifah sok aa iringi dengan tepakan aa entong genyering eta we wungkul tah darbuk ameh teu rame teuing. Yuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi tarikan ce amdani wasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi
sallim sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tong bosan baca fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya solawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia. Yuk sadaya Allahumma sholli wa sallim ala busra baca Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana. Cukang uncal bersolawat semua. Hada ila yaumil akhirah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah Allahumma barik wa sa'bana wa baligna dona wa hasil maqasidana tawassalna wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli bi aqlil badri ya Allah sadayana salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Entong ditepakan hoyong diaminan ku sadaya panitia sareng jamaah ulah waka eta mah neme nyebat namina sanes doa engke heula panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga nasing sakinah putra na soleh solehah bantuan tungtung na wungkul mun keur ngaji kudu jempe pekna ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong alah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih mohon Pak RT dina rante mangi kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu Pak RT meuni teu eureun mel ningali abdi mirip Dewi salawe mah 20 sok bantuan cek tinggal calangap nyebut mak tah salawe 25
aya injuk dina meja awewe zaman ayeuna resep nganjuk tarabe oh. Aduh meni saya si bapak jigana pamajikanna kitu eta tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat yuk semua salatullah salam ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tingali ibu jeung bapak kapayun sabab ieu panitia nyayogikeun spanduk nu aya dina spanduk aya tulisan sama-sama kita bacakan tong dileuwihan tong dikurangan yuk barengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw cek abdi ge tong dileuwihan macana tong dikurangan sesuaikan baca jeung waya dina tulisan balikan deui memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw tuluikeun taat perintah meraih berkah Madrasah Raudatul Atfal Dusun Cukang Uncal Desa Tanjung Sari RT 1 RW 6 sadananya Kabupaten Ciamis ajib cocok ieu spanduk saumur hirup rajaban di daerah di dieu di Madrasah Raudatul Atfal teu kudu nyieun di spanduk cukup nu ieu tepikeun ka kiamah oge sabab cocokna naon tidak tercantum tanggal dan bulan dug juga tahun betul ieu panitia teh yakin ngirit biaya aduh matak luar biasa ya panitia oh taya ya akang anu jemput nu nelpon teh Kang sadamina Pak Herdian cocok ieu asli ya mah mesin Pak Herdian geus moot ge spanduk mah aya keneh tepuk tangan untuk para panitia tak kudu kieu ya Kang abdi mah sangat setuju nu paling teu setuju ketika aya spanduk aya nu kieu ye ceheg aya foto abdian tuluy aya tanggal jeung tauna di dieu mah eueuh tanggalan eueuh tauna cukup lembur RT RW kabupaten desa jeung kampung geus ngaran kampung Muarobah ngaran desa Muarobih ngaran kecamatan Muarobih jadi ieu mah tepikeun ka kiamat geus spanduk nu ieu Bu coba abdi magerabu lamun aya fotoan Gusti sukalah kararuung bagaimana nasib dengan foto abdi untung ieu mah eueuhan da pernah atuh ca abdi mah dionang spanduk aya foto sabulan ka tukang eceu eta abdi datang deui liwat ka daerah eta mangge spanduk dipake pipining WC nu aya fotoan kalau Pak Abdi liwat ka daerah ditu ka daerah Kuningan eta si ibu keur moe pare spandukna urut nu urang ieu Bu araya ibu aya bu aya nah si bu urang berkat tina Isra Mi'raj tina ayana wasilah ayana berkahna pangajian rajaban nitip ibu jeung bapak tuh taat perintah meraih berkah bu saha nu diisrokeun teh kurang kompak saha nu dimirajkeun teh saha osok ibu Isra nya osok kadang-kadang berjalan ibu teh mah ka dieu Isra Miraj osok komo salaki moal peuting ayeuna teh da Miraj teh kadar-kadar naik ayeuna ge malam Jumat mata ulah lila teuing pangajian teh bisi bapak-bapak rek mari raj mata
anak ibu lamun malam Jumat punten barokah keur pamajikan wanita solehah kaulaan salaki apalagi pada malam Jumat barokahna pahalana 80 Yahudi dibunuh tah ieu mah ngaulaan salaki lamun salaki keur loba cewek matre salaki mere duit 1 juta mah duh sarege ningkah ngadangkak jiga bakakak hari dibere duit 5.000 mah nya ngeyeng di toilet teh mamah arek cenah mumpung beurang cicing harudang cenah nu kitu mah ada duit gesit eueuh duit sakit aya pulus lulus eueuh pulus mampus punten ibu tas rajaban sing sarolehah tarimakeun pamere ti salaki sanajan saeutik syukuran alhamdulillah salaki mere duit 1.000 saminggu alhamdulillah sok bantuan atuh ceuk teh salaki mere duit 10.000 sabulan alhamdulillah oh kompak kecuali lamun salaki ibu genep bulan usaha teu balik-balik eta mah bacakeun ina atoina kal kausar jojol innalillahi salaki hirup kene oge oh Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi naon ibu taat perintah meraih berkah Nabi Muhammad bade wafat punten ceuk akan ka dieu melongna udah juga abah ya dah sahab mang nami tegaduh nami itu mohon ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebelum wafat ibu nitipkan ke para sahabat taati ku ibu tuturkeun apapun perintahan Kangjeng Nabi saur Nabi Muhammad cicing tong kadicu cicing tangareneng di dia jeung Pak RT cicing Pak Erdian tong sila ingkah cicing Allahumma sholli wa sallim wa barik bu iya tukang son gerak kunaon itu tukang son suka tukang son teh kasep ceu mangwatir nyumpul sorangan di dia didoakeun tukang son sing ka surga bareng jeung salon-salona anta basina dipanggul ku manehanana dak mang ai tukang salon mah digawe panglilana buru pangsaeutikna cenah giliran ayeuna teu ngarenakeun pasti sok dicarekan eta teh bu ibu Nabi Muhammad satasan wafat bade ngalepaskeun nyawa nitipkeun ka para sahabat naon nu dititipkeun ummati nitip umat kok kenapa umat urang Tanjung Sari urang Cukang Kuncal dititipkeun diwasiatkeun dipika emut dipika melang ku Kangjeng Nabi sabab umat Kangjeng Nabi urang Tanjung Sari utamina sok sieun cilaka dunia akhirat mun ibu jeung bapa alim cilaka hayang salamat titip nu kadua wasiat Nabi as-sholat nitip bu araya abdi bade naros ieu bapak-bapak tinggal ibu ayeuna kompak pengajian rajaban para pemuda nu hadir di dieu loba nu tara biasa ngaji ikut pengajian dur waktu subuh apakah di masjid di mushola bakal kompak ieu nu berjamaah bapak-bapak oh sing kompak aja aya moal tuh Kang moal balaga ku dunia jeung ku harta ku tanaga wahai para pemuda ari manggul barbel besi mengangkat mani mampuh nah ari kamasinan ukur ngalengkahkeun sampean dua ngepatkeun pandangan dua bari ngucapkeun Allahu Akbar takbir lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh nu teu mampuh cek ibu teh da salaki abdi mah tuh da leuleus bere vitamin salaki abdi mah titah ka masjid teh sok kalah loyo tah ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu udah kene da ieu mah ibu-ibu aredan salaki teh lain titah berjamaah kalah titah ngagengel di imah meureun ya punten bu menesok menikat pede atuh nyebut susu teh da salaki geus teu hayangeun eta teh ibu tieu sok caina malam Jumat biasana teh baheula mah kerengal nikah teh aduh dikekeupan ayeuna mah ditapakuran da bingung atuh salaki teh ningali pamajikan teh kala jiga kunti ya teh pamajikan lain ditoel susu teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok naug nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu keune bapak hitung-hitung ada cilok goang we atuh mata
punten ibu berkah ngabunuh Yahudi 80 lamun ngaulaan salaki malam Jumaah. Jung neangan Yahudi ka Israel mah jauh ibu teh mending keneh tiap malam Jumaah paehan salaki. Sok ta ayeuna wilujeng maehan salaki. Ieu mah salaki dedehem babatukan ti jam 8 balik ti masjid da teu ngarti-ngarti atuh pamajikan teh. Sakitu meni geus eueuh soraan balas babatukan. Eta pamajikan teh kala amek gareng bapak sia can. Beki tarik batuk teh. Aya naon atuh sampeurkeun. Rek naon ka dieu urang maehan Yahudi. Di mana Yahudina? Repeh eta dina jero calana mamah. Oke jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi. Jam 12 salakina nyaring deui. Wayah kieu bapak nyaring kunaon? Keheul ka Yahudi paehan deui. Eta start di jam 12 tapi kan ka jam 3 hayo ngabunuh Yahudi dijumlahkeun teh menang 7.000. Ari salat subuh kaburangan. Atuh kanyahoan ku hayam tatangga cek hayam teh betot. Torojo teh entog cek entog teh raos. Cicing. Hei cicing jangan jaromlo cicing. Cenah jiga nu artis sareuri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu sokang tuh jika si ibu hayang seri tong ditahan. Hayang aya kahayang ulah sok dipengkek bekaskeun we da urang teh geus merdeka hirup teh nya. Matak urang hirup geus merdeka cicing di Tanjung Sari di negara Republik Indonesia. Eueuh deui kajabat tanggung jawab ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus. Astagfirullahaladzim, torojo nyebut Agustus. Yuk akang, maknya Nabi Muhammad kersakaran, maknya Nabi Muhammad pada wafat nitipkan upacara. Lain, dah aja si bapak-bapak jadi kebawaelan ku si itu. Yuk akang Nabi Muhammad tadi kan lagi seni bejaan, nuju pada wafat nitipkan asolat lain Agustusan. 17 roka, lohor opat asar. Bantuan atuh maghrib Isya subuh. Yeuh jang nu alus mah ngalakonan salat teh berjamaah tuh di mana? Mapai jalan. Sok bantuan ngajugjug kahiji masjid lain lemur. Heuh kapan urang teh keur cicing di lemur atuh teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing. Sok bantu Pak nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Naon tempat nu dituju? Rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun? Salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 darajatna ganjaran tinu kawasa. Teu areling. Heuda ur bari teu ngalungkeun 1000 acan atuh. Tuluykeun pama ulah diakhirkeun. Naon ulah diakhirkeun? Pama ulah ditinggalkeun. Naon? Sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min ngan aneh lamun rek ngalengkakeun sampean ngepatkeun pandangan berjamaah di masjid babarengan sok loba godaan sok loba uji sok loba coba matak nitip ke bapak-bapak anak muda sing kuat keimanan lamun leueur tinggal mawa sing kompak lamun poek tinggal mekel senter lamun hujan tinggal make maksakeun init ka kurang kompak balikan deui lamun leueur nyanak itek lamun poek mekel baterai lamun hujan make payung maksakeun init ka sae henteu bu lamun salaki ibu hujan di payung ke masjid nya henteu tuna we di luar payung nama yih manya salaki kieu rek iraha salatna atuh meureun nu puguh makalah nyengcel sorangan di papayung dicekelan kieu sok kabayang lamun Pak RT batur salat ieu mah nyengcel we kieu cek teh iraha itu si RT mimiti gelo
Oh punten masalah di dia mah hejang anak muda tong sok balaga dengan motor ninja. Uluh mau diganengkeun kenal potna ai salat ka masjid tara ganengkeun barilah eta teh apal pabeulit jeung setoran matak digas-digal hanyiniran setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri dit yo geus maot mah moal mamawa motor geus maot moal mamawa harta dan benda tapi ibu lamun turut karena perintahan Allah perintahan Rasulullah meraih berkah di alam barzah bakal ngareunah di alam barzah lain tempat untuk kita ibadah lain tempat yang sholat berjamaah di alam kubur di alam barzah tempat orang nampi rahmati Allah nu maha murah matak persiapkan amal sebelum datang ajal nitip anak muda nitip bapak-bapak sholat tong di imah tapi ka masjid mung penghirup sing kompak mung penghirup boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam oce manya nu pae digolerkeun we di masjid ibu punten ieu nu pali dia ibu sok aya hoream kana salat oh sok jujur pang horeamna salat naon Isya bener jeung salat ditambah salat lo tambah deui ku salat tuluy jeung salat mag lain kabeh 5 cacak nu 5 nu parduna geus hoream komo nu sejen nu sunatna mata geni aki-aki tolek we gegerawan eling umat eling ieu mah teh dur lokor dur asar hampa dur magrib sepi naudzubillah ibu teu sampaikeun ka ayeuna bapak teu diharapkan lohor pogog asar hampa magrib ayeuna tibra isya ayeuna geus tibra subuh kaberangan bisi di dunia sangsara di akhirat cilaka naudzubillah kimin lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah sok bantu lamun jalma teu salat lohor nu kitu jalma tuluykeun lamun datang waktu asar jalma kalah kakak pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma lamun datang waktu magrib jalma kalah gada gidig jalma nu teu salat magrib nu kitu incuna tuh di ditu tuh incuna itu buyut tadi luhur lamun datang waktu isya jalma kalah kanga gaya jalma nu teu salat isya nu kitu anakna kuya lamun datang waktu subuh henteu hudang karna tunduh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu puguh repotnya jadi petani kalau sholat nyadi lali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya di yuk bareng Allahul kafi wajadnal kafi kafanal kafi ulillah awas ibu jeung bapak hirup hanya sementara mun ibu jeung bapak teu salat bapak ayeuna tinggal kana salat kewajiban ingat ibu jeung bapak masjid lain tempat aki-aki wahai anak muda wahai anu masih keneh ngarora masjid lebetan masjid makmurkan ku salat berjamaah baba sok keung abdi mah ari bulan puasa tak komo duka abah ieu meureun jeung RT eta ngareleng pan makhluk metik wungkul nu berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu eueuh leumpang ngeureueuh ini ka masjid ibu ngumumkeun waktu sahur mi kalah ditakolan bari ditiupan masjid agreng ari pokal peot assalamualaikum da yakin ibu nguping sora nu kitu mah boro-boro hayang nyaring kalah keung wala sadelik nguningakeun ieu waos
Ieu waos kantun tilu. Palaur paur. Cek urang manaon eta teh Ibu? Saur geus saur si Abah dah huntu teh geus alunger kalah musibah napel na ulen kuat kene ulen daripada huntu atuh balik deui ka masjid ngumumkeun waktu imsak geus lain puguh pok-pokana teh kalah beki hariwang teh sok sieun si Abah maot eta ketruk deui kana mika assalamualaikum pala sadelek kumal gi wawas palantos seep nyingsat batur manaon ceuk apakah si Abah salah henteu da cek si Abah mah bener eta teh waktos tabuh tilu sahur ngan kulantaran huntu nu tilu geus teu aya bari geus aya ge alungeur keneh keceu nya atuh kitu ngosom sok tingali salaki ibu gen geus eueuh huntuan mah sare calangap bari kerek tilhur ti handap bau matak ningali salaki teh lain kasep kalah jiga ranginang bubuk huntu koneng suku jebrag tonggong hideung ibu bu masih kene orang sombong hirup di alam dunia tapi bisa ngajaga sholat 17 rakaat nitip ibu sahur Kangjeng Nabi as-sholat jurungkeun salaki beungpeung cag sing kompak beungpeung cag beungpeung sing daek ka mas tong boro-boro budak ibu salaki ibu nu cager kudu ka masjid nu gering oge wayahna salaki jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah popoja maknya salaki ibu digogotong ka masjid akeun da ieu mah grup aredan cek abdi ge abdi mah sok sieun kuno aredan kieu teh kabawa virus abdi balik ti Tanjung Sari ti Cukang Uncal jadi kabawa GR ceuk tak iya nu nyebut gelo menitarik eta nu di lawang nu make tiung bodas punten Pak RT pangtewakeun da ieu teh warga Pak RT abdi mah teu ngieum ceuli teu ngieum mata kaciri si eta nu nyebut gelo ka abdi saha wae jelemana entong asa-asa nu nyebut gelo mah urang dicekelan astagfirullah atuh dicekek mah mawat iya nu nyebut nyekek ieu itu nu dicekek ieu nu kapenyarakeunna apa dia jadi tersangka itu jadi korban ceu abdi mah jadi korban fitnahan ku itu disebut gelo keun abdi mah disebut gelo ge teu rugi dangke balik menang doa ti sarerea ceu teh duit wae ari ceu butuh kana doa butuh kana duit ieu ari jadi jelema tong hawek meni sarakah dua nana hiji pilih di antarana nu pang pentingna doa atawa duit oh nu ieu doa nu bedi tuh duit nu bedi ieu tuh ditanya kitu mah geuning nu geus parah ge ngomong hirup deui mang doa duit geus abdi rek milih kana duit moal kana doa kali itu abdi mah itu nyebut duit abdi gerek milih duit dia akan milih duit sarua abdi ge milih duit sabab hirup tanpa ada duit tidak akan gesit sakit betul sabab duit di dia DUIT D na doa U na usaha I na iman T na takwa di dia ibu keur ngaraji sing jadi doa bu sabab jalmi nu tarek ngadoa disebut jalmi sombong para panitia kikian teh keur usaha hoyong naon panitia hoyong salamet dunia akhirat ibu ge sarua kikian teh usaha ngan abdi rek naros ibu ka dieu ikhlas henteu ridho ari keur ngaji pangajian rutin punten bapak-bapana sok kompak kieu tara tah eta nu jadi pertanyaan kunaon geuning ayeuna kieu kunaon ece ayeuna menekat ridho dugi ka tengah wengi ada satu jawaban pasti sanajan ayeuna teu bekas dalam hati bapak ngajawab panasaran hayang ningali abdi betul jung lamun kitu baralik iye tak karunya ka bapak jadi sia-sia sabab lamun ibu ngaji lamun bapak ngaos dosaku Allah dihampura lamun niat tolabul ilmi ngan ibu jeung bapak rek niat ningali abdi tah rek kumaha kieu ceu
lamun di dia pengawasan rutinan punten pak kieu setempat osok di pasihan larutan oh jujur osok di pasihan 7 kurma osok di pasihan susu paling ge nu kieu getara da abdi ge ieu da abdi getara eueuh nu kieu mah moal dileueut nu kieu sabab ieu cai rupa-rupa ieu fungsina aya khasiatna aya nu kieu mah jang nama anu gering ieu mata pun tadi saha anu masihan cai saha nu geringna sing puguh ngaranna bin jeung bintina matak moal diregot ku abdi mah ieu ce aya susu ieu abdi asli tara ngaleueut susu tara nu kieu mah jang ngarayu salaki sok ajaran ece salaki kedul ka masjid tong ditajong ngagugahkeun tong ku suku tong ku nafsu mun arek ku susu ajaran ibu ke salaki teu berjamaah pak naon nyot mending kene nu eta teu kudu ditinyuh teu kudu diseduh nu kieu mah ditinyuh diseduh jabak kudu dibeli leuheung lamun masih keneh ayeuna tanggalna bener kumaha lamun geus ayeuna kadaluarsa dibikeun ka salaki mencret mending keneh eta nu praktis teu tanpa ada kadaluarsa moal cek saha kadaluarsa tingali ku akang simkabkeun dina hanapeun kutangna aya tanggal kadaluarsaan teu aya bisi teu percaya tingali ya ceta ieu mah sampeikeun ka bulan 2 2020 genep cik anu ibu pak sampeikeun ka tahun sabaraha eta moal aya kadaluarsana bisi teu percaya sok ibu ajaran singkabkeun bisi aya meunang salaki hanapeun kutang teu aya eta mah berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngegenyel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin moal karatan mah ajaran mun anak ibu ceurik gogoakan tengah peuting eta ubarna salaki ibu tengah peuting gogoakan bere eta ge sarua ubarna ibu teh pamajikan kang gaduh putra alit tengah wengi teh cek ibu teh yeuh nen pan repeh da tingali budak teh geuning geus rehe bapak lagi milu ceurik kabayang beureun ku ibu rok jabrik tengah peuting ngagoak kabayang RT jabaga sekolot cek Pak RT teh wah da yakin mau diantepkeun bakal beki tarik ngagoakna meureun cek pamajikan teh ganeng tong gogoakan sok tah sampeurkeun sabelah deui ngangur kop sok kadinya parasmanan jeung budak tanya sok sabelah ku bapak sabelah ku budak kapan parasmanan tepi ka hulu susu teh offset tah mata ieu mah ibu abdi ku abdi moal dileueut nu kieu mah sok dianggung ngarayu caroge asli abdi mah punten Pak Herdian terus abdi mah kamari jeung salaki teu patanya teh ceuih ngaos ti Bogor da keheul atuh keur mah capek datang ka ieu mah salaki jam bedut nya ku abdi teh ditawaran we hoyong kopi teu hoyong nenen mung hayong naon atuh hayang ge jawab jujur mama tas di mana tos ngaos teu percaya ceuk kalah ka beki molotot kunaon teh teu percaya lah maknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat ta eta abdi mah punten ya panitia ulah majarkan abdi tara pasea abdi sok minum pasea ngan kitu tak alasan pasea na matak nitip panitia balik ti dieu tong nyieun pi paseun abdi jeung salaki da sami ece oge ece osok jeung salaki pabaeud-baeud tuh sok ibu jeung salaki jam medut teu puguh judul sok parere omong tapi sok akur deui tah abdi ge kitu mata awas nitip engke ka Herdian kita ti mana cenah ti sadananya manya makanan ringan-ringan acan pan sok aya makroni aya basreng di sadaya aya punten ieu Pak Herdian eta mah nu atos eta mah nya cicing Pak Herdian mah ulah sok loba beban pikiran nu acan mah karik atos geus kitu da abdi mah ngobrol kitu teh supados aya persiapan bisi Pak Herdian encan siap maka ti ayeuna di emutan sok beas gerak karungan makroni gerak beungkeut da jalmi masukkeun aku ka pohon mata kudu saling emutan bu ibu kang tong balaga kang ka dieu melongna kang cek yuk nitip sholat di mana Dimas nih lanjut 3
kunaon sateuacan acan wafat Anissa nitip awewe punten Kang Nabi Muhammad teh nitipkeun akang teu berarti nyahan kene ka dieu daripada ka ieu punten Pak RT mesti watir ningali Pak RT aja Pak RT mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamna sanes nyebat acan maut da urang oge arek maraot yeuh urang mau penghirup nyuhunkeun ka Allah ditampi iman ari masalah maot mah duka teu apal dah duka Pak RT nu ti payun duka abdi nu ti pengker duka sabalikna abdi nu paneuri tukang sonu ti heula ece asli abdi mah ngan para kiai para ulama kalebet ka ngaji uli bayi haki ulah waka sabab lamun ayeuna madrasah Raudatul Atfal akang haji di dieu ngantunkeun rek sah anu ngagentosan da tukang son mah moal bisaeun Kang Haji Uli ngantunkeun Pak RT moal bisaeun moal sanggupeun ngagantian Kang Haji Uli tapi lamun Pak RT maot dipayun kiai siap jadi RT kiai siap jadi RW tuh Bu mata lamun bisa manawar ka Allah mending keneh Pak RT we heula anu maot teh aduh Gusti Pak RT doakeun Pak RT mudah-mudahan abdi sing jadi presiden aminan je karunya abdi mah rek ngangkat RT asli lamun abdi jadi presiden sama Pak RT rek dilantik jadi menteri agama jurusan pertahlilan omat ka Pak RT oge ka Pak RW ulah hare-hare masyarakat ajakan hade sanajan Pak RT ngajak hade tapi anger we sok aya warga nu nyasalakeun hirup osok nyeri hate bantu komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun mah Bapak majar RT goreng awas jangan suka menyalahkan RT watir cuy tinggali da eta ge udud teh api-api teh padahal eta teh keur menutupi beban pikiran sok Pak RT tak kitu kelepus capit ku curug saerepna Ibu sok salaki Ibu udud ya punten Bu sok resep teh ningali salaki udud tuh henteu Kang da atuh da abdi mah adil teu adil ce Ibu lamun salaki meuli udud sabungkus sapoe osok ece milu ngenyot sakenyot we tah tapi lamun Ibu meser baso sakantong cik salaki osok milu ngasaan tuh Kang teu adil acan cek abdi Ibu teh da salaki teh ongko dicaram tapi kalah ngalawan tong dicarek ce da bisi kieu yeuh Pak tong udud wae kita bisi kieu cek salaki teh tong loba omong nu udud nu teu udud ge anger paeh ieu tah bisi kitu Bu ngan sakali-kali lamun Ibu salaki nyebut kitu antepkeun salaki tong dicarek udud mending keneh tuluy udud sapaeh nah geus tah ayeuna Pak RT keur udud nu ieu mah keur ngaos tingali meuni fokus susu eta nu dipayun ku Pak RT nu make baju koneng teh eta eta keur teu udud ayeuna teh geletuk maot pasti maot nage syahid suhada da keur ngaji kumaha lamun Pak RT na geletuk keur udud berarti maotna lain suhada tapi eta mah suhadma aduh here Pak RT Pak RT hatur nuhun Pak RT nya mudah-mudahan enjing mah Pak RT teh sing gendut awak teh keun Pak RT warga mah ulah jadi pikiran hek ece teh ulah sok nyasalakeun ka RT da urang oge loba kasalah oh tidak menutup kemungkinan ibu-ibu nu hadir di TKBG Baroga dosa leres teh Bu ngan insyaallah ku niat hate karena Allah Ta'ala angkat ngaji ayeuna dosa dihampura kunaon awewe panggede-gedena dosa sabab awewe masuk gede hilap sanes hitut Pak astagfirullahaladzim ari akang naon eta nyebut hitut meuli tahrik berarti pamajikanna eta sok kitu eta ieu ce sing sararopan atuh ari meleman pertama tas engal niko aduh hitut ge hayang hitut ge diplastikan hayang kieu ditahan ari ayeuna liwat hareupeun salaki meuni pisan kasopanan mending ngahajakeun teu hayang ge prepet eta
terek diuk brot salakina ge ngakulang bingung anjir kenal pot bitu emang Siti Khadijah kitu dah henteu ibu yuk akang kudu juga baginda Rasul kudu juga Siti Khadijah ibu bu dititipkan mengkening Anissa nitip awewe sing jadi wanita kebanggaan keluarga rumah tangga sing bahagia salaki ibu jadi wanita solehah mah kudu dikaula kompak salaki kudu diladen man balik ngaji cintai suami sepenuh hati komo lamun balik Isra Miraj Nabi datang ke bumi ibu hareupeun salaki daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak jeung ribuh ngadangkak deui. Hodang meureun salaki ge sieuneun atuh. Tari pamajikan ngadangkak teu para ruguh mah. Monya dinu loba batur turujul salaki tuluy kieu. Bedu ceuk salaki teh itu aya bakakak hidung. Astagfirullahaladzim. Lain ieu lalaki lagi beki aredan gitu. Astaga. Ibu Siti Khadijah wanita dambaan surga dirindukan surga sabab Siti Khadijah marupikeun istri janda kaya tapi teu sombong teu balaga mata punten ibu nu boga harta nu boga kongkorong nu boga geulang loba ulah sok sombong ka tatangga ieu mah init ngaji gagaro we hayo aya nu kitu aya bikeun ka kiai bikeun ka pasantren tah tingali madrasah geus kieu sok pasikeun tah ka ngaji uli tah kitu lain tah kitu sok lakonan hayo tah bu tuh tingali chat meuni geus kieu sok nu boga geulang teh jual tingali Siti Khadijah mah boro-boro geulang boro-boro perhiasan sebagian ibu henteu semuanya harta dikorbankan untuk membela hanya kal sok geus maot mah bu cenah cari tanah yang meraih berkah sedekah jariah mumul di penta udunan jang rajaban ge meuni hese heeh ai kana berkat hayang panggede jeung panglobana heeh oke eta teh pamajikan akang nu kitu teh yo hanya kali suka mah saya di alam barzah balik di kalam dunia moal bisa hayang sedekah deui hese ayeuna sok mumpung aya yeuh ibu jang nyalurkeun ulah hayu dipake meuli perhiasan nu geus age perhiasan mending kene dijarwal teu apal nasib mah ibu kumaha lamun ibu ngantunkeun ti payun salaki nu ti pengker meureun geulang teh milik salaki leuheung lamun ku salaki disodakohkeun kumaha lamun dipake kawin deui dan nyeri hati ucuk mata abdi lain teu hayang boga geulang lain teu boga duit ayeuna ge dia bakal meunang yuk bisa terpercaya Bapak Herdian ka ditu ka Tasik da abdi teh sanes di Pangandaran baheula di Pangandaran mah ayeuna mah tos ngalih deui ka Pondok Pesantren Al Abror pendirina pun Bapak tahun 78 ngariung sareng pun Adi pasti ibu terang aya rai abdi pernah ngaji ka dieu namina Haji Beben aya deui nu bungsu namina Haji Cecep matak Bapak abdi mah ngaranan budak teh alus trio ABC Aah Beben Cecep itu ari tatangga abdi mah Jaja Lili Keken jadi lamun ngageruan teh Jaliken udah daratang we kabeh ari Pak RT saha eta namina hah Mang Udin punten ari ngaran mah Mang Udin kedah sae di ngange Muhammad alus nganggo Ahmad nganggo Abdul kedah anu sae ka dituna mun ti dina Abdul berarti ka dituna Asmaul Husna dari Udin mah Muhammad Udin teu pantes oh Abdul Udin teu ngareuna sok mau Aceng monya Muhammad Aceng oh eta teh nu kita nu make baju koneng sae eta hah Aceng teu pantes sok Abdul Aceng geuleuh oh ya jadi kieu ceuk lamun patah teh Asmaul Husna Abdul Patah Rohman Abdul Rohman Gani Abdul Gani ngan ulah jiga tatangga abdi disebut Abdul Gani teh mungeun mah cenah Bu Haji da abdi malain Asmaul Husna Gani teh singkatan tina naon Bapak abdi angga inung abdi nani jadi Gani cenah oh kumaha cen teh ceng lamun inung maneh mumun Bapak maneh iding oh kabayang lamun bapana Abbas inungna Kokom anakna jadi hok sing bener ceng tah boga budak teh ngaranna nu hade ulah Udin mun istri nganggo Siti Maesaro Siti Maryam
Siti Maimunah kajen lamun kepanasan mah ganti we jadi Siti Muemaneh ece. Oh, kata daya mangaran budak menikat juga nya gaul alus peda hateup mararatut hartian sana mina Febri cen. Naon jang meni Febri da bulan Februari cen. Aya nami Febri di dieu. Ari eta adi saha eta mah cenah Apriliani da bulan April adi mah cen. Ari eta nu bungsu nu bulan Maret meri eta mah cenah. Nya ingat perdiannya zaman Covid mah usaha henteu geranya ece. Ih da kalah nu aya ge di PHK jadi we nyarion anak. Tatangga eta menang 3 tahun nyunan budak nu panggedena teh cenah titi mangsa saha ngaranna Udin Kopidin cenah. Bodoh ari eta cenah nu adina saha eta ojak jaga jarak cenah. Ari eta nu awewe Yatiban Soswati cenah. Komo tayna mah musim geuning ibu-ibu teh ngarariung di imah tatangga kaya ning Ceodah, Ceisah, Cekoko mah teh. Oh, tah Titin, Ceeti teh. Heeh tah. Hei punten Bu ai keur hamil mah ulah sok ulin ka imah tatangga nyeureun seblak. Lamun nyeun seblak ieu mah geura. Hayu we unggal perbo teh dipimpin ku Cenunung teh kieu. Saya berjanji cenah. Bang Emok aya nu kitu aya? Eta geus peres kikituan teh. Tuluy si siaran. Teu apal eta teh keur hamil. Borosot teh atuh anak da menang si siaran awewe mang teh budak itu awewe ngaranna saha Nyi Kutuwati cenah. Oh adina eta saha Lisawati cenah. Eta palebah nu katilu Nyi Kuwarwati. Yeuh ece sing sae ayu hasina ismahu berilah anak nama yang baik. Ibu budak hayang soleh ulah cukup kungaran wungkul tingali ibu wayu adibhu anak didik pendidikan aya di dieu wadahna ta madrasah Raudatul aya putra ibu nu di madrasah putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu masih di SD ayeuna aya jung teang sina balik aja ada cek ibu mah aya jung teang da geus beuting ayeuna teh peuting ece manya budak sina ceurik di SD wayah kieu. Cek abdi ge moal bener ya mah kudu diraruki ya. Geus lah isuk mah PRT warga teh infus tak kabeh bawa ke rumah sakit. Bu. Oh, ieu mah budak hoyong soleh, budak hoyong solehah ngaji ka madrasah tara. Boro-boro mun dipasantrenkeun, komo dipasantrenkeun mah. Jang di pasantren ieu. Mohon. Karasep tinggal Ibu. Karasep. Gayanya tapi barudug gitu teh. Kan bejang da santri mah di mana-mana ilahar tong boro-boro ujang Bu Haji ge baheula ngalaman budug nyut pikeun ieu teh aya teh urut bisul kieu teh wah ieu teh di dieu teh piruh cenah tueur teh kitu tah matak ulah sok nyebut santri budug tong nyebut kitu da abdi ge bisa kieu teh ladang masantren Pak Citu dina ladang budug diriweuh astagfirullahaladzim ladang masantren ngan di pasantren ngalaman itu matak ibu lamun boga budak di pesantren budug ulah diteang sina balikeun bae budug-buduge baroro kecok punten teh ya budug barokah tingali Pak Kiai Kang Haji Uli ayeuna gararaya gararanteng eta teh baheulana mah barudug muhun mata teh pikeun ka ayeuna kuat santri mah barudug sabab ustadna ge bunga ustadna mah punten teh ya ustad budug kecok. Ya geus mimiti ya ka ustad nyebut budug ya tadi ka abdi nyebut gelo astagfirullahaladzim oce nitip ulah balaga ulah sombong ku harta ku banda sodakohkeun ti ayeuna abdi geus sanes teu hoyong ceuk ngan abdi mah mikir 2 kali pun adi fokus ngawuruk di pasantren abdi fokus anu ngabangunna di mana ladangna menang kieu sanajan salaki mah cenah mi isuk mah cenah beulikeun kana geulang ti Sari Dewi ladang ti Tanjung Sari teh teu hayang sok kabayang teh ibu lamun abdi ayeuna ngaos di Cukang Uncal enying teh di Pasian Acis engke ku Paherdian dibeulikeun kana geulang lumayan 50 grameun kakarek teh saminggu make geulang ladang ti dia geletuk modar salaki nu atoh mangi geulang anyar ya tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ti kaum ti Cukang Uncal jamaah awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti ece ya ece awas musuh dalam selimut ece kumaha lamun ece salaki kawin mas kawinna kongkorong ece nu dikawin ku salaki awewe nu sok nyamper senam ka ece pertemanan yang menyakitkan ayeuna mah sing loba sodak
cenah bisi ngurangan harta bisa jadi balangsak. Kata siapa? Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Harta nu disodakohkeun mah moal ngurangan ditambah ku Allah. Oh, ungut deh, jual heula geulang. Oh, cintailah para ulama, cintailah para kiai, mencintai ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Entong diantepkeun ka ieu teh Kang Haji Uli teh sok mapatahan budak ibi, engke bade mayunan Idul Fitri, sok nu gaduh banda, nu gaduh materi seueur, pasihan atuh Kang Haji Uli teh sarung BHS suga nu 1 juta. Tingali geura sarung kiai teh urut tinu maot deui, patir. Atuh dipake ngaimaman berjamaah subuh teh kalah ngajung jurigan. Jadi we di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur cok. Geus semua bener lah. Ya maka ustad nyebut budug, ka kiai nyebut jurig, ka abdi nyebut gelo. Tapi teu nanaon ibu abdi mah disebut gelo oge, teu nanaon ce. Da abdi mah aya paherdian, tenang da ieu tanggung jawab nya cenah. Mohon kajeun cek ibu cenah bakal dibere duit. Awios abdi mah teu dibere duit oge, nu penting balik menang amal ce. Sok tuh hayang mencari berkah, hayang meraih berkah, ti ayeuna persiapkan amal sebelum datang ajal. Naon nu rek dibawa maut para pemuda lain ku bahasa nu balaga. Yang anak muda anjing. Aduh, leungeun ditato ieu udag soang leweh. Hai para pemuda geuleuh da. Mau ditato, aduh, bahasa anjing aja jan cilok. Aduh, juga batur minuman keras meni gaul meureunnya puguh haram eta teh. Whisky, brandy, Manson, KTA, KTI, topi miring, Jennifer, PLBK, PLBM, pel anjing edan di dalahar. Punten anak muda ngaran minuman keras, narkoba, narkotika, tong boro-boro loba saeutik ge haram. Kompak narkoba? No. Narkoba? Bala-bala? Yes. Sing tarik aja balikan deui. Narkoba? Bala-bala? Oplosan? Larutan? Yes. Lanjut. Jablay? Janda? Yey. Naon janda? Yes nah. Awas hirup sing kuat ku gogoda. Ayo teh keur ngaji hei anak muda. Wajar lamun teu purun dah hidup di alam dunia tempat ujian, tempat rintangan. Matak nitip balik pengajian sing kuat iman, punten Mang Aceng, punten Pak RT, kunaon lalaki kudu kuat iman sabab hirup lalaki pasti papangi jeung ranjau kehidupan. Lain rana. Astagfirullahaladzim jijikarana. Aya di dia nu di dinya rana aya. Nu mana? Punten Pak Herdian, tolong agak diperhatoskan ya rana. Ye atukeun bae anak muda, dageus jodona mah kumaha mesing karana oge teu nanaon atuh. Nu penting rana-rana ge asal ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji, eueuh rana ngeunah. Di mana aya rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Itu da Pak RT oge sarua dijieuna mah tinu barokah. Tak RT geus disebut bau ya. Geus RT keluarga kapitna. RT disebut bau, abdi mah disebut gelo. Mun ai panitia Pak Herdian eling teh, Cuk. Eling teu. Tah, Pak Herdian mah disebut eling. Abdi mah disebut gelo. RT disebut bau. Geus Pak RT urang demo ayeuna mah. Urang Malik teu suka panitia Pak Herdian disebut eling, abdi mah teh heula nangtukeun eling henteu Pak Herdian, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Sok sepakat ya Cuk. Dipitnah teh kudu bagian sarerea. Mun Pak Herdian mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede Cuk. Tah ayeuna mah geus Pak Herdian satu sama ayeuna mah walatra. Lunas ayeuna mah lah. Pak Herdian disebut eling, RT disebut bau, abdi disebut gelo, Pak Kiai disebut jurig, ustad disebut budug. Kembali deui ka Pak RT, mangga nyangakeun Pak RT urus areda nu kararieu ieu teh. Warga nu kararieu teh urus ku Pak RT. Jung bawa isuk ruqyah, jung bawa isuk infus ka rumah sakit, eta mah tanggung jawab Pak RT. Cek, uyos urang asal edan ku Gusti Allah. Eling-eling dulur, ibadah ulah, berang peting ulah, bisina kaburu
paeh memeh maot akang nitip tuh awewe Kang dititipkeun ku Kangjeng Nabi pamajikan bapak punten tas mi'raj teh ayeuna tas Isra yuk akang senangkeun bahagiakeun tong digawekeun tah setuju henteu cek matak punten Bu salaki mah teu butuh kuno kasep ayeuna mah lah ok tingali salaki oce baheula kasep sote ayeuna mah kasap punten ayeuna aceng gaya keneh isukan mah jiga Pak RT peot gitu dongko mata ulah sombong ku kasep jeung ku geulis ece ibu bu yang kita butuhkan suami teh anu jujur nu tanggung nu gede perha ih komo lamun salaki gede kan kanyaah astagfirullahaladzim da kene da RT na bau atuh da jadi warga nagi Kanario astagfirullah punten Bapak Nabi Muhammad bade wafat Anissa nitip awewe tong boro-boro Kangjeng Nabi negara Indonesia Republik kita aya peringatan jadi agenda dina tiap tahunna aya ngaran Hari Kartini teu aya Hari Kartono komo Hari Aceng Hari Udin aya deui Dharma wanita teu aya Dharma pria matak punten Bapak jangan balaga tong sombong ka pamajikan Pak jangan menyakiti jangan mengkhianati ku Kangjeng Nabi ge akang mah teu dititipkeun oh Dharma wanita Dharma pria aya ge ngaran pria mah di WC sok geura dipantau WC lah pasti we toilet wanita di dinya aya toilet pria tah pria mah di dinya Pak aya lagi dipantau WC pria mah cicing hadis Nabi berkata Bu al-jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di bawah telapak kaki tidak diceritakan Bapak di dalam Taurat Injil Zabur Al-Quran surga di atas kepala Bapak yes terima kasih untuk ibu-ibu tepuk tangan semuanya cicing akang cicing tong keprok dak tersangka iya mah khusus yang para korban matak awas Bapak jangan menyakiti jangan mengkhianati Kangjeng Nabi kasih Siti Khadijah meskipun usia beda 20 tahun tetap manggil dengan bahasa dan mesra yang manja ya Humairah wahai bidadariku wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan osok ibu ku salaki disebut gitu nyamual da salaki mikir heula maknya pamajikan hidung ya Humairah kabayang meureun cek salaki teh ya Humairah wahai bunga jawer kotoku minimal atuh akang serasikeun setelkeun ulah ka pamajikan teh meuli teu sopan inung sia tah cenah inung sia cek inung teh cek pamajikan tah cenah ka bapak sia yang jajan mah berarti nu minta duit teh anak sia eta teh mata kitu anakna ge teu sopan manggil ka inung teh nyokap ka bapana bokap trojol uwana wakap ya hei anu can barokah pamajikan hei aa nanti ate akan menjadi kepala rumah tangga jangan selalu berkata menyakiti hati wanita punten dalam rumah tangga Bapak tidak akan bahagia kalau tanpa ibu-ibu betul Bu iya mah pamajikan teh ceurik we ngapoe tajam-tajam kata-katamu cicing tong wakariwo para korban cicing seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan mohon saya tidak butuh tepuk tangan apa arti tepuk tangan Anda kalau tanpa ada saweran kunaon pamajikan seurik kesakitan si horeng teh salakina ibu najong mejikom peda sangu teu asak padahal eta teh lain teu asak pohon pamajikan tekang teu dicolokeun ngan akang gede amek punten Nabi matara gede amek tarami warang nyeuseuh ku nyalira ngepel ku nyalira matak punten Bu aya di kitab Uqudul Legend kewajiban ayeuna salaki kanu jadi pamajikan naon pekerjaan wanita tolong kerjakan ku salakina sip setuju teu Bu geus enjing mah cicing ece tong ngararejo cicing da eta teh kewajiban salak istri kewajiban taat ke suami cek salaki nyangu cek salaki masak cek salaki ngepel iya mah salaki diubaran lamun aya duitan salaki diobatan dibawa ke puskesmas lamun aya artosan giliran salaki eueuh duitan gering ripuh ge kalah dipotoan disetatuskeun salaki abdi cenah keur muntaber
sakedeng dege kong ingin Gusti teuing awas heuceu palebah dia rumah tangga lamun hoyong jika Kangjeng Nabi bahagia ngarenah betah tumaninah kudu saling menghargai. Tolong bapak jaga istri jangan disakiti sebab istri bapak bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Dari apa istri bapak diciptakan? Dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Berarti pemajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Bu, ibu ulah yes wae. Jika nu teu boga dosa menikat poho kana jasa salakina pedal ibu teh geuninganan kunaon teu bisa ayeuna usaha tapi make emas loba tiung alus nu mahal hargana si horeng salaki nu ngesangna si horeng salaki nu usahana tolong hormatilah suami tah ridho Allah aya dina ridho nu jadi salaki. Jagalah suami jangan kau hianati ridhonya suami ridhonya bantuan ibu mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung. Na odo bela kemen dalik yuk ibu nitip amanat Nabi wasiat Nabi umat i urang dititipkeun bisi cilaka dunia akhirat kita mengharapkan bahagia hoyong ka surga eueuh deui as-salat lakonan salat geus maot ibu apa yang pantas kita bawa semua urusan pegat iwati netuleurupi hiji sodaqoh jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa na putra ibu anu saroleh sakitu nu kapihatur cicing ibu tong waka cengkat cicing ece tong waka angkat insyaallah ieu doa bade dipungkas ku panitia atanapi ku pak kiai setempat supados urang uih kenging ilmu anu manfaat. Terima kasih kanggo Bapak Herdian hayo we nelponan ka abdi teh ece da teu apa nu mana Pak Herdian teh kade teh Haji Hilap kade Bu Haji Hilap dijemput dugikeun ka ditu alhamdulillah dipapakeun breh teh Pak Herdian teh ieu sugan teh kasep. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Wios ayeuna ibu teh ditepangkeun di dunia ku Allah mudah-mudahan urang sadaya sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Ibu jeung bapak angkat di bumi ka dieu sing dihapunten dosa aruih ti dieu urang singkeng ilmu anu manfaat. Terakhir ulah besen-besen doakeun Pak Kiai Kang Haji Uli Utami anu nyesepuhan dieu Madrasah Raudatul Atfal mudah-mudahan sehat panjang yuswana. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng wangsul karasan masih kene enjing aya jadwal masih kene pul dugikeun ka Februari sampai tanggal 23 Februari insyaallah tanggal 25 Februari abdi bade ngalaksanakeun ibadah umroh ka tanah suci Mekah mungahan di Mekah saum di Mekah bilih aya ibu sinareng bapak nu bade ngiring angkat umroh hayu urang ngariring urang ibadah di kota suci Mekah hoyong ibu ka Mekah sanajan ibu teu gaduh artosna sing yakin nu gaduh Mekah Allah nu gaduh Madinah Allah suhunkeun ka nu gaduhna insyaallah lamun keang ibu hoyongna wa yarzuqu min haitsu la yahtasib akan datang rezeki dari arah yang tak diduga insyaallah amin ya robbal alamin. Abdi sareng sah ka dieu sareng pun lanceuk suami tercinta yang selalu setia menemani doakeun mudah-mudahan sing sehat. Karasan biasana sok sareng pun anak nu juga duh putra bayi di Pangandaran di Pangandaran putra nu di Pangandaran matak bisi aceng hoyong ke Pangandaran telepon we budak abdi da budak abdi mah jeung laut teh caket matak jeung Nyi Roro Kidul ge kapi uwa budak abdi mah sok tapi pokoknya nama Pak RT ajakan daripada ngahuleng wae kieu jauh panindeungan jika nu loba pikiran mending keneh Pak RT liburan ke Pangandaran engke khusus untuk Pak RT disediakan ayeuna hotel jeung panginepan silahkan untuk Pak RT masuk gratis keluar bayar. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana para panitia nu ngayakeun ieu acara nu seueur berkorbanna pengorbanan sadaya para panitia sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala.
Cipejeuh jalan Ceuri meuli kupat di abonan pepejeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina segala rupi kalepatan paherdian punten ieu di payudun panggung abdi matra biasa di suguhan jujukutan mohon tapi daya mawios kekembangan anu pinuh ku kaindahan komo anu di palih tengah mudah-mudahan paherdian ngabahanan kembang eta cici pokoknya apa tanggung jawab bongan geus disuguhkeun bongan geus dipajangkeun berarti ieu teh ngahiasanmu baligo undangan mata punten paherdian eta nu tengah mah wajib dibahankeun aduh. Terima kasih untuk para alumni. Tadi anu sambutan eta nu ngange acuk beureum. Saha eta teh namina? Palurah. Mohon Pak Kadus. Pak Kadus teh singkatannya Kadus kepala dusun. Paling mah kitu singkatan kepala dusun singkatan dari Kadus. Rukun tetangga singkatan dari RT. Mohon kitu kantor jutawan singkatan dari Astagfirullah. Hatur nuhun Pak Lurah, hatur nuhunnya Pak Kadus. Masya Allah luar biasa sambutan anak. Aduh kejib. Berarti Pak Kadus teh alumni di dia, alumni di Raudatul Atfal. Tapi jadi anehnya Kang Haji Uli nu ngora, ieu Pak Kadus nu kolot. Aduh Gusti teuing. Jadi kolotan keneh murid nah alumni nah dari para guru nah tah mata berkah kiai mah kitu aja awet muda mata ibu-ibu anu ngaos ka dieu mudah-mudahan bapak-bapak sing arawet muda muhun nu teu ngaji salaki ibu mudah-mudahan sing geuwat kenging mamah muda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah kaliki mesra di parapatan mun paherdian sareng Pak Kadus ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Mohon mangga sugan teh bade ngawadahan kemang. Aturun ibu bapak sadayana mudah-mudahan ibu dikempelkeun saliyana ku para panitia hakikatna ku Allah semuanya senantiasa kita dikumpulkan sampaikan ke surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.